anu hartosna hikmah daripada tiap-tiap kitab sok aya anu di bab-bab, aya anu di pasal-pasal, aya anu di furu-furu, aya anu di khotimatun nyaeta supaya tanginasna anu ngaos jeung supaya sumangetna anu ngaos sugan gitu. Anu ngaos teh tanginas ngaosna jeung sumanget ngaosna. Anu kaduana nyontok kana Al-Qur'an. Ku jalaran Qur'an ge sami di juj-juj, di surat, di ayat. Elatna tan bisaton lil qari supaya tanginasna supaya semangatna anu ngaos Al-Qur'an. Eta. Tah lajeng ayeuna ki musonif rek tanang tumandang bade ngajelaskeun lapad babun. Palebah naon nip anu bade dijelaskeunana? Jawabanana palebah barisna lapad babun. Tuluy idopatna lapad babun kana lapad al-kalami. Nah kumaha cenah nip barisna eta lapad babun teh? Nah jawabanana barisna lapad babun teh anu masyhur mah kenging 3. Kahiji kenging ropa jadi babun. Kusabab jadi mubtada tina khobar anu dibuang. Anu takdirna babu hada. Babun ari bab eta hada ieu. Anu nomor kadua dibacana nasab. Aku sabab jadi maf'ul beh tina fiil jeung fa'il anu dibuang takdirna lapad a'ni baban. A'ni negeskeun abdi, baban kana anu nomor katilu macana teh di JR-keun. Ku sabab eta lapad babun kaasupan ku huruf jar. Mode rupana ba. Anu macana teh jadi undur bibabin. Undur kudu mikir anjeun, kudu ningali anjeun bibabin kana ta anu masyhur mah 3 ropa nasab JR. Tapi lamun ngitung-ngitung kana baris mah ngabaris lapad babun teh keng 4. Anu kaopatna nyata keng ropa deui. Kusabab jadi khobar tina mubtada anu dibuang. Anu takdirna babu, anu takdirna hada babun. Hada ari ieu eta babun babun. Jadi kasimpulanana untuk baris lapad babun lamun nyana kaol masyhur kenging 3. Ropa nasab JR. Tapi lamun ngitung baris sadayana kenging 4. Ropa nasab JR. Jadi hada babun, babun hada, a'ni baban, undur. Tah satos beres nerangkeun baris lapad babun, tinggal ayeuna ki musonif bade nerangkeun idopatna lapad babun kana lapad al-kalami. Anu mana idopatna lapad babun atau nyaranena ya. Lapad babun kana lapad al-kalami teh ngahasilkeun 5 makna. Kahiji nyata manana teh litabdil. Anu maca engkena jadi dalun, anu hartosna nuduhkeun. Kadua maknana teh litab'id, anu ke macana jadi ba'dun, anu hartosna sawareh.
anu katilu manana teh litabyin anu engke macana jadi anu hartosna ngajelaskeun. Anu nomor kaopat lil jinsi anu engke macana jadi anu hartosna. Anu nomor kalima manana teh lidorpi anu engke macana jadi dorpun anu hartosna di jero wadah. Tanu mana baris lapad babun keng tilu anu masur lamun ngetang baris sadayana janten opat satuluyna idopatna lapad babun kana lapad al kalami ngahasilkeun 5 makna disetar dina nadoman hadaba bondalul kalami babu hadza dalul kalami ani dalul kalami undur dalul kalami bun badul kalami habu hadama alo badul kalami ani baban badul kalami undur bebabe badul kalami hada babun bayanul kalami babu adama alu bayanul kalami ane baban bayanul kalami undur bebabe bayanul kalami ada babun jinsul kalami babu agama jinsul kalami ane baba jinsul kalami undur bebabe jinsul kalami ada bundar pul kalami babu agama lor pul kalami ani baba andar pul kalami undur bebabe dor pul kalami al babu yuqra'u ala salah sa'irabu li'ajohin ari pembacaan babun menang kilo ji'atirab menang okanu katimu wallahu a'lam alhamdulillah sakitnya 10